Daun. Saya akan lengser ya. Yang bernama Iklan Batang Tidobat yang punya channel, kalian boleh lihat di channel saya ya. Saya mau pentas bentar lagi. Oke guys, kita saksikan keseruannya saya ntar di Manuk mah mari gede Rekulang kelamaan sok sian tetap pandai Rekulang mah kelamaan sok sian mah tetap pandai Ragi sabun di panjang diamekan sekuran pamuki Allah ganjar nyamakan sadaya pamuki Allah ganjar nyamakan sadaya
ya sayang ya yana mana sesok di korangnya di wadahan karena kerja diri tabungan mana sesudah nikah hemat wajah diri kumasuli suli tengah sari rumah kumakuri geningan sok kumakuri kuri mah beringum wae lagi sebuah di banjar diramekan sok tuannya oh gini olah ganjar nyelamatkan segayanya wajar mana reka homa gacai mana dingin wajar mana geningan reka rohnya lami ngajanya ragi sebar di bangsa diramekan dua setelah pada wanita ayat papange nu masuk jadi mata hese anu wajib ku hidup dibuka secara kalungan ku kalung manglek ada bunga anu sengit lain ibarat kembang kastori dikalungkan mana diabadikan kasih anak kuning Melisa sok bari ngawas bismillah dewa sok bismillahirrahmanirrahim mangga tunggul si anak kalau manglena dilebetkeun diabadikeun tawa ka dilepaskeun sok diabadikeun ditahan heula ieu momen anu sakinten moal hilang sampai ka ieu habae oge da urang teh nu dihareupeun ge mung sakali ayeuna kitu nya nikah teh ulah loba-loba teuing mangga upami